teh nyeun ase cabe genot cenanya. Tak ieu resep keluarga urangnya asin cabe genot. Ieu ase cabe genot teh ieu cengek, kunyit, kencur, kemiri, terus bawang bodas, bawang beureum, make terasi sapotongnya urang mah. Terus anu dialung bumbuna laja atau lengkuas, terus daun salam jeung daun jeruknya. Tah ieu si cengekna cengek si cabe genotna urang beulahan heula ameh asup kana liang-liang si cabe ieu nya nanti si bumbuna teh menyerap gitu. Sok aya nu disiksikan kadang batur mah urang mah resep gelempengan jiga kieu. Soalna digegel teh asa ngagejrot gitu ngeunaheun. Tah ieu nya di blender na teh make minyak guys, ulah make cai, lamun make minyak gancang asakna, lamun make cai lila asakna. Tah terus dibanyurkeun ieu minyak nanya, di blend geus kitu, gorengkeun bumbuna nepikeun ngaminyak deui, minyakna kaluar. Aduh anjir ieu jiga naonnya jiga era nyebutna ge teu tega nyebutna ieu jiga naon orok gitu tah. Tah ieu tuluy digorengkeun tuh geus kitu alungkeun ieu bumbu-bumbu anu dialungnya asupkeun. Bumbuna mah gampang ieu teh uyah, pecin, gula beureum jeung kecap geus kitu hungkul asupkeun cabena, asupkeun cai. Terus diungkep nepi ka menyusut geus kitu hungkul guys. Itu simpel. Ieu menu lebaran anu biasana di orang Sunda sok ayanya menu lebaran teh opor orang Sunda mah, terus teh naon cabe gendot kieu asenya, terus teh semur daging biasana teh tuluy naon deui ketupat, bihun goreng biasana sok aya tahnya. Tah terus urang kabeukeuna teh sok aya tumis kentang. Tah tumis kentang nanti dengan anu geus di naon teh geus diasapkeun tuluy diisukeun dihaneutkeun ngaranna teh naon bolok kotok atawa bebeye cenah atawa bebenyek atawa naon teuing nya. Lamun di daerah kalian masing-masing naon ngaranna lamun tumis kitu nu dihaneutkeun teh urang beuki pisan nu kitu. Eta teh memang teu pati sehatnya karena dihaneutkeun tapi da ngeunah kumaha atunya naon ngaranna di dinya sarua teu